Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun hayu urang sandakeun puji sinaran syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos makaringan nikmat ka urang sadayana sahingga urang tiasa ngumpul di tempat dina kaayaan sehat walafiat. Teu hilap sholawat sinaran salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu insyaallah urang ge bakal kenging syafaat dina yaumul kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kesempatan ieu abi bade nepikeun diantara anu temana pergaulan bebas. Pergaulan mangrupa pergaulan anu kaleuwih teuing sarta geus ngalarang aturan atawa norma anu aya di masyarakat. Contohna remaja mabok, ngagunakeun narkoba, ngarokok, balap motor sareng bolos sakola. Faktor-faktor anu nyebabkeun pergaulan bebas bisa lumangsung antara pengaruh babaturan anu teu hade kalakuanna, kurangna kesadaran budak karena akibat dina pergaulan bebas, kurangna pengawasan jeung perhatian ti kolot seakan budak neangan perhatian di luar lingkungan keluarga ku carana teu ngumpulkeun. Palukang tina faktor-faktor ieu budak bakal neangan kebebasan di lingkungan luar iman anu bisa ngarugikeun budak sorangan, masa depanna bakal suram. Tah, kusabab kitu, hayu urang sasarengan ngajauh jeung ngamusnahkeun eta pergaulan bebas. Kumaha carana? Nya ku cara ningkatkeun keimanan sareng ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala, nurut ka kolot, nyibukeun diri ku aktif di organisasi anu aya gunana sareng anu sedang ngandung kasayan. Jadi kesimpulan dina diantara ieu nyaeta mangrupa kalakuan anu teu dipuji jeung loba ngarugikeun diri. Kumagi kitu urang kedah ngajauhan lampah-lampah ieu. Mudah-mudahan diantara anu ku abi didugikeun waktos ieu tiasa manfaat kanggo urang sadayana. Sakitu wae diantara ti abi mugi-mugi dina diantara ieu aya hikmahna kanggo hadirin sadayana. Hapunten oge bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.